Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa alaika sareng tetep pisti ka anjeun antura'iya ari yen ngaraksa anjeun halatal majlisi kana tempat kana tingkah diuk. Fa in kana mangka lamun aya ieu majelis teh majelisa unsin eta tempat tenang wa farohin sareng kasenangan pasyarik mangka kudu ngareujeungan anjeun ahlahu ka ahlina majelis fi zalika dina itu unsin wa farohin wal aksu sareng ari sabalikna bil aksi eta kalawan sabalikna wa iyyaka sareng kudu ngajauhan anjeun antad haka kana yen seuri anjeun wan nasu bari ari manusa teh pi majelis si huznin eta aya dina majelis sedih au tahzana atawa sedih anjeun wan nasu bari ari manusa teh pi majelis si parohin eta aya dina majelis kasenangan pahaza mangka ari ieu laisa eta lain ieu hada teh minazauki eta tina perasaan wa alaika sareng eta misti ka anjeun aildon deui antap saha ari yen ngalowongkeun anjeun al makana kana tempat liman pikeun jalma aroda anu ngamaksud ieu man al julusa kana diuk liqaulihi ta'ala karena dauhan Allah ta'ala ya ayyuhallazina amanu idza qila lakum tafassahu bil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum ya ayyuhallazina he jalma-jalma amanu anu ariman ieu ladina idza qila di mana-mana dicarioskeun lakum pikeun aranjeun naon tapassahu lapad tapassahu kudu ngalegakeun anjeun pil majalisi di pirang-pirang tempat diuk papsahu mangka kudu ngalegakeun aranjeun yapsahu maka yapsah mangka bakal ngalegakeun insyaallah Gusti Allah lakum ka aranjeun wa antu amila sareng kudu muamalah anjeun jalisaka ka babaturan diuk anjeun muamalatan hasanatan kalawan muamalah anu sae tabatasima mesem anjeun lahu ka ieu jalis watasgo sareng ngaregepkeun anjeun ila kalamihi kana cariosan si jalis wala tusawwisu sareng ulah ngaganggu anjeun alaihi ka ieu jalis watah tarima sareng kudu ngahormat anjeun kulaman ka tiap-tiap jalma yakunu anu bukti ieu man teh pil majlisi eta tetep dina tempat diuk wala siyama sareng sumawona abuka ari bapa anjeun au ustazuka atawa ibu atawa guru anjeun wa iza ata sareng di mana-mana datang sahaman jalma wa ari itu man teh akbaru eta leuwih gede mingka ti anjeun fakum mangka kudu ngadeg anjeun ijlalan karena ngagungkeun lahu ka ieu man wa qaddimhu sareng ngamangakeun anjeun ka ieu man pil majelisi dina tempat diuk wa ta'akhir sareng kudu manderikeun anjeun anhu ti itu man qalilan barina saeutik atawa mundur wa ta'akhir sareng kudu mundur anjeun anhu ti itu man qalilan barina saeutik wa fil hadisi sareng eta tetep dina hiji hadis anna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam ari sayaktosna Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala eta nyarios Kangjeng Nabi lil ansori ka sahabat ansor radhiyallahu muga ngaridhoan insyaallah Gusti Allah anhum ka itu ansor kumu kudu ngaradeg anjeun kabeh ila sayyidikum ka Gusti aranjeun kabeh yakni ngamaksud Kangjeng Nabi Sa'dabna Mu'ad ka Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu anhu wajaa sareng sumping saha syekhun kabirun aki-aki anu geus kolot yuridu anu ngamaksud ieu syekh an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ka Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam pabtoa tuluy
lelet saha al qaumu qaum anhu ti itu syekh ayyuwassi'u kana yen ngalegakeun ieu qaum lahu ka ieu syekh. Faqala teras nyarios Kangjeng Nabi, faqala teras nyarios sallallahu alaihi wasallam, laisa lain minna eta tetep ti kami saha man jalma lam yarham anu henteu mikanyaah ieu man sogirona ka budak leutik ti urang sadayana wa yuakir sareng henteu ngagungkeun ieu man kabirona ka anu gede ti urang sadayana. Wa idza dakhalta sareng di mana-mana asup anjeun bi majelisin di hiji tempat tiuk pasalim mangka kudu maca salam anjeun ala ahlihi ka ahlina majlis wasabihum sareng kudu sasalaman anjeun ka ieu ahli wabda sareng kudu ngamimitian anjeun biman ka jalma alal yamini anu aya di belah katuhu. Wa idza aradta sareng di mana-mana ngamaksud anjeun al khuruja kana kaluar pasalim maka kudu maca salam anjeun aidon deui. Qala nyarios an Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, idzan taha di mana-mana tepi saha ahadukum salah saurang ti antara arajeun ilal majelisin ka hiji majelis paliusalim maka kudu maca salam itu ahad. Fa iza aroda sareng di mana-mana tuluy di mana-mana ngamaksud itu ahad ayakuma kana yen ngadeg itu ahad paliusalim maka kudu maca salam ieu ahad. Falaisat mangka lain naon al-ula anu kahiji bi ahaq eta anu leuwih ngahak minal akhirati ti nimang akhirat. Wallahu a'lamu bissawab.